syarat jelema nu ngajaga nu ngaraksa eta kudu mampu kana nahan pamalingan dengan kekuatan. Andai kata di suatu warung didinya aya nu ngajaga anak kudu kuateun lamun berantem jeung pamalingan. Centeng satpam pabrik teh meunang nu kuru. Beunang masa satpam kuru. Itu pamalingan. Wah, ini mah udah makanan gua ada cak pamalingan dah. Kuru. Satpam mah kudu nu bude. Kudu nu kumisna ge sabuada tai. Janggotan, hidung, rambut keriting panjang. Ulah make kaos. Bujal doton. Kan di diubah di hareupeun lawang. Sieun kan urang. Teh si jelema apa nirjan teh si. Nah, eta penjaga-penjaga teh kudu nu handle, kudu nu kuat, jadi teu meunang nu lalawara asal aya bae teu bisa. Jadi lamun teh mah aya warung dijagaan ku jelema, satpamna ieu satpam teu kuat teu nahan sarik, teu boga kakuatan, maka ketika ieu warung dipaling, maka eta lain pihirzihi sebab jelema nu ngajaga anana teu kuateun nahan pamalingan. Jadi nu ngajagaan barang-barang jeung sabangsana eta teh kudu bener-bener nu bisa ngalawan ka pamalingan, dikuatin ku kekuatan au istighosatin atau minta tulungnya nababari. Aya HP, wari mah HP. Baheula mah kaum satpam mah HP. Nah, makanya kos gitu. Ketika aya sesuatu langsung nyana ka jaringan-jaringan anak, ada orang dicurigakan, segera muncul. Datang, bruk. Wari mah HP ge sarua bae. Ada yang mencurigakan. Siapa? Ini orang datang. Itu teman saya, amankan. Oh iya, udah tenang. Paling juga ngambilnya nggak banyak ini, udah kita kerja sama aja. Oh ya, oke. Sip ya. Ya udah, ya, kos gitu satpam sih gitu, blon. Nah, gue di talian sama satpam. Bari permainannya gitu bae. Gua be di negara, di perusahaan gitu balulu. Tuh jauh ti karar itu. Kok mau musim HP mah, geus hese nyaritakeunana. Nah iyalah. Bikuatin awistighosatin sanajan gitu di pasar, perusahaan, gudang, pabrik atawa barang urang naon bae eta teh nu ngajaga anak kudu nu kuat. Ulah anu asal penjaga atawa nu bisa minta tulung. Darul muntasiratun anil limaratin kana biaqawiyun yakzanun hirzun mafatil bab rima anumi satina paramean kuari mah di urang ai baheula mah tu imahna tur Ki Zaid sia deui bagi Zaid tu di Bubulak sorangan bae nya nama kuari baheula aya apa tu di Bubulak tuh nya tu itu sorangan nya nama di ditu baheula mah gitu. Atau mencil ngan tilu imah eta. Oh sia nek nanyakeun sia imah Ki Zaid. Ki Zaid mah tuh di Bubulak tuh ngan tilu dong imahna. Baheula mah kitu. Kuari mah Pasar Kemis datang ka kitu Pasir Awi baheula mah kan kapisah tuh di Bubulak. Using ada tuh sia. Nya di ditu tuh imahna. Eueuh gitu karana eueuh ibah. Aya ge di Bubulak. Kita pasti gawe ke Pasir Gadung, kuari atuh nyambung kabeh. Cilongok Pasar Kemis, di Cilongok Pasar Kemis teh nyaho. Lamun ti dieu leumpang ka ditu di sisi imah 1 2 3 4 nyaho ka imana eta mang anu. Terus seperti Pasar Kemis di Cilongok lah, Pasar Kemis nyaho. Set ya belah kiri imah anu, belah kanan imah anu datang Pasar Kemis. Ku carang-carangna imah jadi nyaho. Aduh nyaho kabeh. Engke nanya Iceng ka mana? Pasar Kemis, balanja, kabeh naranya. Anu nyaho teh urang teh.
ti dieu ye ti Cilongok teh ka pasar Kemis atuh nyaho mun datang mun lewat ditu imah sian mun lewat kina robos gatuh nyaho ku carang imah kuari urang di sisi imah teh nyaho teh masa wallahu alam bi muradi sisi imah teh nyaho sisi imah teh nyaho nempel imah di perumahan ieu urang mana teh nyaho geus tah ieu Pak darun mun pismon pasiratun iman nu pisah tina paramean kayan imah ya ditungtung kebon atau pil basatin atau pil khorob di bubulak dan lain-lain sebagainya urang lamun ti mata non garangan Mesir, terus naik mobil, urang ke Aqobah ke Mesir, masya Allah, imah ya Karim, di Yordan, naik kapal laut, turun dirinya, terus naik mobil di kota Mesir, imah, masya Allah Karim, datang ke deki IG sararian gua wana imah, jeung hese. Minta kieu ka supir-pir ya aya aki-aki hayang kieu. Ya teu ngartieun ongko meureun urang ngomong Sunda. Pajar naon meureun kieu kunya nanya, nya da seuseurian bae heuy. Ya hayang kieu nya da seuseurian ya. Naam. Ya kieu si naam. Aya lah make bahasa Arab teh urang. Cek nya hese, daek dijak. Urangna embung. Urangna embung na mah halang. Gurun be dinanyana turun lagi urang dek di mana manja ditareleukeun ku batur didarekeun urang terus mun leumpang be ka ditu terus be halak masyaallah ratusan hektar kapaksakan neangan nu batu gede kan nu kieuhna kan lain saurang babarengan deui be kan cer hese lah urang neangan supir ge teh hese sarua hese mun cara ngomong urang malah kaaku-akueun we atuh kitu teh ke kakarak aya geus jauh ratusan kilo atau puluhan kilo ayalah batu gede atawa eta kana aya lembur ikan geus teu warauh panjana ge hararese tadi daerah batur mah mantap nagara nu pangeunah-ngeunahna mah tetep Indonesia. Di Yordan sakitu negara Islam ngeunahan di Indonesia. Mesir ngeunahan di Indonesia. Uzbekistan ngeunahan di Indonesia. Di Iran ngeunahan di Indonesia. Irak ngeunahan di Indonesia. Pokoknya negara pangeunah-ngeunahna di Indonesia. Ndeu kiih sajem los. Wer aju cai na ambalaya. Di urang mah ngising saboboko los. Cai ambalaya di urang sama. Di rest area cai ngeunaheun kabeh di urang mah ti dieu ka Serang rest area ambalaya. Ti dieu ka Garut rest area ambalaya. Terus ka mamana ge ngeunaheun di urang mah keur carita embung mayar, embung di rest area turun nyana di sisi tol. Di sisi tol garep atuh manggih bae cai. Cai kobakan loba sih hade bae orai. Di urang mah ambalaya. Inget gaya Habib. Habib ya. Habib naik motor. Hegi. Nyanda culak-cilik. Waduh, katanya ini pengen kencing ceknya nanti. Akhirnya kiih lah nyana dihareupeun hum di sisi huma. Kobakan ku subur-subur negara urang. Kobakan tangkal kayu gede. Cie nyana kiih dinya beres misang ngeunaheun jasa kan misang. Mantep jasa ceknya kobakan sawah. Tapi herang ngeunaheun. Harus pakai calana deui we. Terus saya ka dieu datang ka imah Abah, datang ka di ateul. Ateul kabeh awakna. Ateul aju gimbal teh gimbal. Ini gimana Pak Kiai cenah? Tadi di mana itu? Cebok jajak Abah da. Cebok saya di sono. Di mana? Di sono bareng di. Oh, itu ada tangkal reungas di situ. Jadi ini Habib reungaseun. Ajunya mak kieu bae nyana tuh. Ti dieu ka handap kabeh. Oh, sok bawa da kieu. Apa-apaan ya segala. Makanya Bib itu harus salam dulu kalau datang ke Rengas. Assalamualaikum ya Rengas. Rengasin dia ateul
awak-awak atuh bobogan nya gua wow. Ditambah bu bararengkak atuh keur teu bengkak nagenya nama gude ya bengkak reungaseun ya mun ditimbang sakilo lah. Masya Allah. Nah darun min bumun basiratun anil imarah iman pisatina paramean misahyane dibulakan tungtung lembur atawa tungtung hutan in kana biha gawiyun yagzalun lamun memang aya anu ngajaga nu kuat tur hudang hirzun mafatil bab wa iglaki eta ada termasuk penjaga bari dibukakeun lawang atawa ditutupkeun imah mencil sorangan didinya nu bogana qawiyun yaqzanun kuat bari hudang atawa memang aya nu sok ngajagaan didinya nya jelema kuat nya jelema hudang eta geus termasuk raraksaan berarti keur dibuka lawangna keur ditutup sarua bae ketika aya pamalingan asup ka dinya maling berarti nya kudu dipotong sebab nyokot tina hirzuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ayeuna aya di jero bulan Zulhijjah nu alhamdulillah barang kamari di bejaan titah puasa kadeleuna laleuleus tanda bahwa keur teu boga duit. Wallahu a'lam puasa jeung teu. Nu jelas ngabejaan kula geus. Nu alhamdulillah. Lolobana mah puasa. Komo nu karolot mah. Duka balik ngaji mah. Gimana puasa ya kumaha kuatna we cenah ieu tapi anu paling pohara mangketar ya Arfah tanggal 8 jeung 9 nu doana ku kula rek ditulis teh haju pohon nu mandag poho haju kurangin hawak itu para rastiris karak boga tanaga ayeuna alhamdulillah kene waktu tenang minggu hareup insyaallah pas poe Arfah jadi sanon gitu ngaranna Sabtu Minggu Senin tikuari kudu ngalobakeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir eta bae babacaanan geus pokona bolak-balik teh eta bae ti akhirna datang ka lebaran bolak-balik na eta bae geus poe teh 10.000 sapoe masalah wah cenah 10.000 wah teu kuat kiai 5.000 sapoe 5.000 ge cenah teu kuat 1.000 ge asana cenah 500 gitu itu 100 cina 100 ya 10 gitu cina berduka kiai hiji apa hiji inget-inget ka guru anu ieu teh anu magaan Quran ka muridna baca dulur kabehan ya Quran sapoe sajuz bae jadikan sabulan tamat sampai sajuz
cak murid nata kurang macana ieu loba pagawean ja kiai mun teu kuat sajus setengah juz jadi 2 bulan sakali tamat aya deui kurang macana kan rada muriangan ki awakna kumaha cenah ki saparapat juz jadi berarti 4 bulan tamat aya deui kula mah cenah kiai rada geus bur mata bur macan geus salembar sapoe salembar insyaallah beureun sataun mah tamat salembar itu ngomong kula mah cenah ieu buremna parah kieu. Ieu mun maca Quran teh ieu tah naon hurufna teh bararengkok bae. Oh, eta mah tuh baca saayat be saayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wis sakitu bae. Sugane atuh 3 tahun 4 tahun tamat. Beres keneh. Kula mah cenah parah jasa kiai. Parah jasa di duluan teh parah dedengan geus lain deui. Tak kudu sabaraha macana ki. Eta mah kieu bae. Lamun susuratana nu parendek bae. Bismillahirrahmanirrahim. Toha sadaqallahu. Isuk Yasin sadaqallahul azim. Kitu bae. Sabaraha poe bakalna tamatna cenah eta kieu kos kitu. Insyaallah 60 tahun. Datang ka modar sia karakter. Masya Allah orang hari nonton TV makut nagen main catur nagen obrol yang nagen berjam-jam tapi ketika maca Quran atau ibadah nu lain usukal asek tak ngaji teh latihan diuk yang nyos ya awak dihareupeun TV mah siap puat coba saya pakai ngaji awak kering mal sih sia awak coba nyaho nah jadi pakai puasa deh wah mantep urang ulah datang ka nu diomongkeun ku para salaf soleh cek salaf soleh alamatul munafik ciri jelema munafik eta adalah 2 nomor kahiji talabul ta'am wasyarab dahar jeung nginum doang pikiranana hirisna kana dahar jeung nginum bae mun kamana nu dipikiran dahar jeung nginum bae teu kondangan mah puguh bakal di ditu dahar ieu kitu keneh deui ka Banten memeh zarah dinya bangsa tukang tempe endog jeung saja mambalaya memeh zarah dahar timbel mawa zarah ka mamana ieu deuk ngaji bae ka dieu urang pemikiran uduk bae dahar eta ciri munafik eta kos kitu ciri munafik eta pikiran dahar nginum munafik wa alamatul mukmin ciri mukmin anu bagus adalah mikiranna ngan sakadar salat jeung puasa as-salatu was-shaum mikirana salat jeung puasa benyana ka ieu bulan naon bulan haji pos puasa jam sabaraha ieu jam 7 jam 8 duha jam sabaraha ieu zuhur 12 setengah salat jam sabaraha ieu setengah 4 asar terus mikirana salat penting jam sabaraha ieu jam 12 netel TV ini lompat ke munafik deh baik. Lamun urang berpikir sakadar dahar jeung nginum doang berarti di benak hati urang kos kitu aya tanda munafik. Lamun di jero hati urang aya kejaran-kejaranna puasa jeung salat
Iya berarti ayat tanda mukmin anu sejati. Tama tinggal dibalikin ke orang masing-masing bae aing kumaha ieu. Tinggal gitu doang. Keke lolobana kana salat apa kana dahar. Bajung teh tos-tosan. Tos-tosan teh ka dahar aya, ka salat aya. Gedean mana? Lamun keur dahar tilok inget ka salat. Lamun keur salat inget ka dahar atuh gedean ka dahar tah kos kitu. Mun apek tah kos kitu teh jelema. Ya modal contoh nu dari hampir-hampir apa. Ayalah tanda-tanda munafik. Keur ngaji gigis cekelan beuteung we munafik eta kos kitu. Salat jeung puasa. Masya Allah. Aya nu bertanya, Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Geus ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandina nu rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit, naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokos kitu mah. Ieu masih emas bodoh ieu mah. Si emas bodoh teh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu liangan emberna. Sok gerage. Ya otak teh mah payah. Nyieun pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak yang udah kadena tadi aya itu ngaranna saya tono eta kaluhur kan liangan dengan di urang moal ngecer kaluhur ya tama diserahkeun ka urang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika urang mandi junub, carana diserahkeun ka urang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukum? Iya kena lain buat menanyanya. Apa hukumnya kalau kita pinjem apa ya motor orang tapi rusak, apa wajib itu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik ya mal beres ya mah. Soalnya pertanyaan kos saya silakan wajib pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ngekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos gitu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang teh heula mangga. Nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh. Itu kudu caritakeun cenah kieu. Ieu lamun atuh sieu kumaha sih? Embe na 2 beres. Urang korban urang hiji, anak ekahan beres. Mun teu boga cenah embena teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia. Kotok bae kotok jago.
jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat gula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbannya saha? Maksudnya duit saha korban? Kos kiamat pertanyaanna, pan korban teh meureun nu bogana. Nu boga duit pamajikan atau pamajikan. Nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Duit anu saha? Maksud dia ada beredan duitnya nak dek korbanan pemajikan gitu meren hanya hoan sih gue. Jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikannya nak encan korban masalah kan kudu bebeja lah kau pemajikan kudu bebeja neng dek di korbanan kukulo waduh kula dek dipencit di korbanan tuh mah dikorbankeun ngaranna korbanan teu da kula ridho atuh geus kitu masalah. 2 nomor katilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak apa kita wajib ganti tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa, kemudian dipakai, ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot, step. Nah, balik deui atau lanjut ke Cikupa, cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot. Teu wajib ganti. Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa, dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya, belah kiri ada encing, sebelah sononya encong, encong. Sudah bisa ada segala encong. Nah, mau ke rumah encang saya, ya boleh. Berangkat dari Pasar Kemis, mau ke rumah encang di Cikupa, sampai di Pasir Gadung, motor kempes, nggak bisa dipakai. Akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa, motor dituntun sampai Pasar Kemis. Dalam keadaan kempes, nggak wajib ganti, nggak wajib ngompak, nggak wajib. Kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Betul kagak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang kempes? Makasih ya. Saki Umar di si anak blonde ya. Lu dari Cikupa motor nggak nggak ditungangin ya, kagak, kasihan. Motornya kempes. Itu lu nggak punya pikiran emang di sana nggak ada kompak, kagak lah, mau dibalikin seperti adanya aja. Tidoraka naon guys. Jadi lantaran eta nginjem di Pasar Kemis ka Cikupa, nginjem berarti diizinan. Ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti, izin kan. Itu wajib. Zaid nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa, sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ka Bojong. Nah, pas perjalanan Bojong Cikupa rusak, stepnya hilang, copot. Nah, begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya, ini stepnya kemana? Copotnya di mana? Antara Cikupa Bojong. Nah, lu kan minjemnya ke Cikupa. Iya. Terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong. Mau dilanjutkan ke Bojong. Itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin, bego. Gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah, kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa, gua nggak tanyain dah. Udah, gua ridho. Tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong. Itu kan lu nggak ada izin dari gua, wajib ganti.
gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas, nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya, datang di nyaon teh tak bab eta tah. Ngaranna geus karolot atuh ngaji. Ieu ngaji ka Allah. Ngaji malah tung sakadar naon kitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang, kelelahan, daripada di rumah nongkrong mani ngaji. Bagus eta kos kitu ngan kurang polrang ieu kumaha. Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese teh kos kitu mah. Boro-boro sia teh hese kabehan ge. Jalan keluar nama aya, lamun pamajikan tita sholat teu daek baek kawin deui beres. Geus mah kos kitu mah. Atuh hese teh nobatkeun orang juga dan orang lain, puguh sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalaunan titahna ancam kurang. Neng kakak geus sabaraha kali kita sholat bae ka neng, tapi neng teu daek bae. Awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek sholat. Ayo kumaha? Lamun neng teu daek sholat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun sholat. Sakitu bae tah mah. Nyandung burung geus ada. Nyaho teuing teh mah ngaranna naon da kos kitu. Neangan nu daekeun salat, sugan bae rada daekeun salatnya. Hese nobatkeun pamajikan. Sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cak Kangjeng Nabi. Bengkok bae awewe mah, lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong. Lamun diantep bae kurang bengkok bae. Awewe teh. Nasehatan kurang sekaligus aju bae tolak bae kula maka geus tolak bae kula maka beta ngaranna peupeuss tuh kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae we tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awe mah teu bisa dinasehatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki asa ngalojokeun sih kitu lu hatak kudu dibawa ke pengajian tek di dasatan ku salaki coba ge di bagahan abi amil bae amil yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin waduan sira matuge sadun pirang-pirang amil lamal mawi ku 100 amil artina naon Kak artina sanyana amil dina ilmu nahu teh 100 100 loba amat meureunan angka batur mah teu sakieu cak nya teh ya. Ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing. Ngaji si kitu. Aju bebeja ka anak bapak sia magahan aing. Kunaon? Atuh emak pajar 100 amil loba amat. Nya angka batur mah meureun nya 50 nya 20. Teu beres. Pokona magahan pamajikan moal beres bae geus. Ya, kudu dikabaturkeun bae. Lah kabatur sia ngajina. Lah kaing. Pajar ngalojokeun. 100 amil mati dituna heuy. Nah, henteu. Hese hoe batas. Tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu? Sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah, kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah, bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah, lah lain. Kanyana sia-sieuna.
Kajawan sa ku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu nginkeun imah, urang nginkeun mobil, ngalikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Ji, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu mangmelikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang. Geus jarandong kabeh. Maksudna lamun enggeus mahi mameujeuna salah nyandung. Rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah teh teu boga salaki. Coba mun aing kos kitu. Kitu kuduna atuh. Je, tuh akur bae sia mah. Amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim maju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe beu mun aing kos kitu meureun aing geus sedih geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah asana tararis dunia geuna Raris dunia itu gila. Ini boro-boro kos gitu. Ayah anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Ayah nu mikah hayang. Wow, ribu. Tetepan karunya. Anakna karunya yatim. Yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teu budak yatimnya dibere. Mana yatim dibere. Nyaon ku pamajikanna. Yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh ku batu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya. Teu hayang aing. Yatim malun. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus para eta awewe. Bauk diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Kita kos gitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu nya. Je aing jauh ge henteu ka incuna. Kajen kuku mage samera nini wae. Cenah teh apa harepanna mah ka incuna. Sajauh-jauh coba ayo. Jauhnya sapan. Ti makolot ka incu. Aya teh ngahalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta mah bengkok bae teh hararese. Carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Geuk hak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hak-hakna ieu teu kuat pan. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oy. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatul lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah lalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang boro-boro dirina hartana boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang kemenang saminggu Khadijah inget ngenang deui ka sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu napan Kangjeng Nabi teh penting nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teu kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh aya di urang mah pentilok men hampura eta doang sebelna kos kitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah haji men hampura teu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu naon ceu Kangjeng
urang apa minta pura tilo. Naon tilo kaju bae tak bae. Para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan. Neng geus salat encan. Kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak. Paling ngeunaheun kadengena ku urang. Ngeunaheun kan. Mun kitu mah deuk sia dikira salatna goblok beureunanan. Geus mulai geus lah. Kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Beres. Nah, coba lah begitu. Misalnya encan Kak, jam seberapa emang iya? Jam 1. Lila kene ieu teh tenang bae. Geus eta jam 2. Geus neng encan jam 2 sajam deui neng karena neng. Heulah, jangan ge nginaheun. Jadi tergantung urangna sebenarnya. Tergantung urangna. Engke ge nya ngintip ka urang. Asal urang can salat bae, Kang salat Kak. Males nih Kajah leli kebal kene ieu cek jadage. Tuh, jadi geunaheun kan. Ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana. Jeung sahadat teh lah urang nasehatna. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aing bener teh dengan nasehatan. Bisi nganasehatan batur horeng urang ge henteu. Bisi kitu doang. Fokus urang ngalarang nonton TV ka anak. Nonton TV bae sia. Urangna osok atuh seureurikeun ku anak ge. Jana geus kitu amat sih. Abah blon. Lawan sia nyebut blon ka aing atuh ka aku lah ulah ai abah terus bae. Teu teh basar wajeng nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur daunan doang. Ngan goblok teh kebo maling tangkal dangder. Woh, heuh, khusus. Wow, dipaling yo, coba orang cabut. Tinggal jak kebo goblok tolol. Tolol jak kebo. Aing mah daunna doang ai sia. Tapi suka segitu doang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Gitu. Pamajikan lamun ku urang di lalaunan kan teh jam 4 udangkeun. Neng udang opat. Opat karaktarim kan. Kayak rek sagedeng deui. Geus. Kurang biasa ka masjid. Balik di masjid ngaudangkeun deui kan. Neng geus jam 5 lewat neng. Oh geus lewat. Didalekeun we ka urang. Neng jam 6:30 neng. Geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng. Kirain kan ka hate nyana. Neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh rek HSD teu kudu salat geus. Giat kana teh nyeun kopi mah. Giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak. Tuh giat nya ge udah. Paling ge barang ngirit nyekel gelas mending salat teh bae neng. Kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu teu. Kan ngeunaheun kana hatena. Atuh ieu mah sapu dikit ka salat sia. Salat, ayo salat. Lain kitu ka awewe mah, bow, embe ge lumpat gitu tuh. Jadi carana doang ka awewe mah. Pertanyaan selanjutnya, amat sih pertanyaan. Saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah. Kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdal karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya itu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setan meureun ieu. Jamaah pengajian doang teu make ngaran nyana. Jin lah kira-kira. Saya mau bertanya, ieu urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu. Salat di masjid atau di mushola dipersilakeun lamun aya izin tinu boga.
Jelemanyin musola kemudian diizinkan mangga besirek sarolat di dia menang orang salat di dinya. Tapi lamun encan aya izin teu meunang. Kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun. Dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang musola. Berarti bebas tuh mah sebab lain nu nyana Allah. Lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna. Lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda. Lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana. Lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan ai wakaf maka Allah ai hibah majang ka jelema. Aya jelema nyieun musola tanahna dihibahkeun jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilakeun. Pemerintah mah kan teu boga tanah. Nagara kan urang nagara mah. Nu urang mana? Pemerintah mah kan kewenangan ngurus selama nyana ngajabat. Jadabat teu gablek teu naon. Mantak jana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun ta kursi. Ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang. Tuh ulah aja lain kursinya ana teh nu rakyat eta teh nu kos kitu. Mantak di demo ku rakyat. Sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah. Kitu kene gubernur kitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat. Nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selama nya ngajabat geh lamun teu di demo beres geus sakitu. Nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid, untuk dibangun musola. Nah eta tanah nu saha nu sebenarnya? Tanah nu saha? Nya nama jadi pemerintah. Encan sah tah jadi wakafna. Okos di perumahan, aya pasok pasum. Nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna. Geus ku teu sah lamun Jumat di lain wakaf. Ai salat mah sah. Ai Jumat mah kan teu sah beda salat Jumat jeung salat biasa. Salat biasa di tanah hibat mangga, di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga. Tah di pabrik jangan nyieun setiap karyawan yang mau salat silakan di situ. Tuh lo sama dipersilakan kunyana. Lamun aya jelema nyieun mau salat ini mah untuk keluarga, nu lain salat di dinya doraka. Tinggal gitu doang. Nah, lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame. Jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe. Nah, eta sah pake Jumat. Nah, lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah. Kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha. Tuh kan? Ieu dikawakafkeunana teh kumaha? Kan aya wakif, aya mauquf alaihna. Al-waqfu ala masyaratul waqif. Tah, berarti kudu jelas milik dah heula, milik saha. Ya pemerintah bantu bogaeun. Pemerintah bantu bogaeun, milik saha. Itu kan gitu. Nah, kumaha lamun model tanah gambrung. Tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah. Nah, masyarakat dipersilakan untuk mengelola. Kemudian lu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah. Nah, setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat. Wari cak pemerintah ieu mah yu urang babarengan urang jadikeun wakaf. Oh masalah. Urang jadikeun wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga. Nah, ieu diolah, dikelola ku masyarakat. Ijang kepentingan naon? Jang kepentingan masjid, kepentingan kantor, kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah, iya untuk kepentingan masyarakat, urang jieunkeun masjid jame, jadikeunlah wakaf. Oh masalah. Ka rame-rame masyarakat. Kos kitu ceritana. Nah, jadi ieu mah pertanyaanna, apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah?
dari pemerintah. Itu jauh beda. Wakaf mah diwakafkeun jang sesuai jeung tujuan wakafna. Wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, wakaf majelis taklim, wakaf tanah, teu meunang diganggu, wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat. Sesuai jeung maksud wakifna. Kaitan hibah, hibah teh pemberian dari pemerintah. Nah, lamun diberi pemerintah, pemerintah memberikan tanah, dipersilakan. Kasaha ieu merekna ieu, kakarak wakafkeun. Udah jelas lah itu. Nah, sekian dari saya jamaah pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir syaratul mulahid qadratuhu ala man lisarikin biquatin law istibasatin.